Bingung ku kalakuan posisi kabayan. Ting kumaha pikiranna. Kumaha kolotna eta kuateun teu ngurusi manehanana nya si kabayan. Buat urang ge nu kakarek ningali geus kesel ku kalakuanna ieu teh. Mantangul kalakuanna teh. Daripada pusing mikiran si kabayan mah mending ngeureuhkeun hancak tadi macul. Pugu-pugu beres menang hancak mah dah. Daripada lieu mikiran si kabayan mah mending ngeureuh macul we, pugu-pugu beres. Anu ngomong bi teh. Si Asep. Atuh sih boga awak teh menikat leutik-leutik teuing. Bala teh mah da tibutuna. Yang mana kok? Betot. Kede betot jadi tuh. Orang gusur ke orang mana? Kela. Tidak si Abah itu. Karena buah galangan ini papas di wae. Sampurkeun. Buru. Wani, Maka jeung tuan ni tanya we heula. Oke. Hoi, Bah. Galangan dewek mah di papas we. Hayo. aing sama-sama aing. Hor. Kita penuh handap dawa dewek. Terus saka eta nu aing. Kita mah di papas gitu. Ari sih juga begu aing ngalah cacing ngore di dinya tuh. Aing dikeklakan pare, caina eueuh. Dulu ih galangan aing mah jadi leutik. Siang geus di mana ieu? Hor. Ya Wah, aing mah rek ka wah. sawah. Buah sia ngalade cau urang sia. Tomboro ning cau kadu aing mah dialaan kabeh. sia. Aing kitu carana mah. Hadi. Hah? Hadi sia mah kudu diwarah ye jadi jelema teh ye. Hadi. Nah, mungkin dua aku mah. Hadi. Kumaha. Sabagai ganti nak maneh geus mau cau urang tadi. Terus Ayeuna tuluikeun ku maneh macul ayeuna. heula. Burukeun. Kayak heula. Kayak heula. Bisi dibejakeun ka bapa maneh. Kayak heula. Beka mah teh sieun bapak. Cuman tangguh ka kolot yang neraka. Aing mah cenah gitu ku si Asep deun beungeut si Asep. Saha eta? Si Asep Si Apun teh ya? Heeh. Aing mah cenah gitu eta bah. Sok sambil ngomong eta bapak mah. Sia sieun kudu budak leutik. Budak kamari eta mah. Aing aku kudahan pacul geus teu lelep. Poe ge Gitu ku aing teh aku teh. mah di kitu ku maneh ngacleng ku cek angin lagi. Deuleun tuh. Aing mah Anggeus era. burukeun ieu lah. Oke heula atuh. Eta galengan dewek montong di papasan wae. Dino aing kabeh dino aing ieu mah. Nu maneh mah mana maneh naon deui urang keur rek geus kitu ieu hancur. Heula aing dan deuleun lagi. Ih, mah itu kepikahayangeun. Teu gara-gara maneh ieu teh. Kamu ke jeung gara dewek. Kelakuan maneh. Hah? Lihat ku kelakuan maneh lah abah malah. Ulu. Tengkat Ulu. ke konsen macul ge tuh Dulu Bantuan ke konsen cenah. abang kena sekolot. Gak ada gis didinya we di juru ngalulumuk. Bantuan. Orang. Lu si duk di dah, duk yang dewek. naon Diuk lah di. pan ieu can beres. Ku dewek di beresan. Bener sih ya. Seboga sabaraha kotak? 10 hektar. Sapeutingeun. Bener sih ya. Sah. Awas anu wadul takok ku dorang. Moal di beresan ku dega. Sok diuk di dieu. Yap, diuk di tah. Tah, di dieu. Kayak heula, bala. Perhatian maneh euy. Kayak heula. Cocopet. Lila nyalutak mereka. Sok diuk. Naon enak. Naon, Bah? Colok-colok wae eta. Panjang deh kaget tong waka. Nyeri euy, nyeri geus kolot mah euy. Beda euy si mana euy. Naon Si nyari ma aing si ma meong cenah. Meong aing keur sare di ieu mah. Mana mah meong yang naonan, mah meong. Yo. Bae pagadagan ieu mah ku dewek diuruskeunana. Oke ku dewek. Jeung ku si tuyul dah si Asep. Nah, Asuh nu kieu mah moal kuateun anu papaculan kitu mah. Paculna nu mau kuatin geus ieu lalagor atuh ningali awakna.
Sekali Nah. macur sehektar langsung beres. Heeh, bener gitu. Tuh. Saya kabrak leutik ka mana kitu kan ceurik yang bebeja ka bapana. Bongana siana make yang ngilu. Aduh mana di bejaan. Kena Bapana galak sih mah baheula oge. Malah ieu geus kieu. Si Iteung ka mana? naon main naekeun si Iteung. Non we, eta Wah. kadang deui malam minggu ulin. Abah mah teu satuju maneh ka si Iteung. Kajeun da si Iteung lagi bogohan teu kudu Ah, mikiran. moal Abah, diizinkan, moal bodo diizinkan. amat. Urang mah amit-amit. Boga minatu siga maneh. Uluh, mun amit ka dewek. Ningali Ayo, kasep. kalakuan ge geus teu baleg. Oh, bae mau dibereskeun. Ah, teu hayang nyaho. Eta mah kasalahan maneh tadi geus mah. Tuh urang kudu bayar. Duh, si Asep nu mok jauh mah. maneh pemauan nu Tang gede. dititah atuh mang. Tuh Lama. dititah cenah. Si mah bager, baheula bapana bager, sanajan galak ka barudak oge bager si mah. Tuh tingali atuh dina Anjing. bentukan ge geus kasep kieu. Ah, Nya goblok. siga si dawala. Mun nyok itu aing mah digugug da bapana terus kan ka bapana kok aing mah digugug da. Nah, aing maneh nepi ka mana oge. Abah mamanya tujuan anjing si Iteung. Geus. Ayeuna mah Abah naik istirahat heula. Duh, carangkeun geus macet teh. Iki pencetan mah. Moal wayahna we ieu bereskeun we. Iki pangalkeun dawagan Moal mah. moal. Geus bereskeun ieu macul. Urang naik istirahat lah di ditu. Kayak balik deui kudu geus beres. Oh. Awas henteu. Awas. Paduli ku masih we. Hasilna awas henteu beres. Paduli ku masih we. Iya, ringkas kebayang mah. Yang kana aing di Sia mah ki ngebela si Abah. Si Laing. Si Laing teh ngingilu jeung dewek. Tadi oge ngebela amang. Oh, berarti mana? Koreng sia teh. Ah, monggo sih lah. Paduli motong dipacul antep lah. Bang ngagadageun ka aing teh. Waduh, ngait euy. Kira ngait teh. Kira ngait. Si aing mah molor. Nah, jedog lah. Si Abah mah ka dieu kumaha? Paduli. Gelut meureun jeung manehanana. Ceko. Molor aing mah lah. si kabayan tah nganggeuskeun ngancak ka molor. Tahu budak ieu mah. Oh, ari maneh kita. Puasya. Tadi mah ngajak gelut, Bah. Wah, bener sih teh. Ari sia. Wah, mantang gua saya rasakeun Goblok, kawalan. goblok Kawalan, awak itu patut sia mah. Ah, geus lah nu kitu mah nanti akan beras. Mana ulah nurutan kabayan sia. Oh, teh mantang gua. Mun lain kolot si Iteung, ku aing didudut tadi dah. Nah, guling jeung aing ganap. Nya belut ku aing dinya kene. Kan itu na kolot si Iteung. Ku aing deulekeun sia. Di waktu di ala